Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. At-taqwa ari ieu eta martelakeun taqwa. At-taqwa ari taqwa hiya ari itu taqwa eta imtisalu awamirillah ngalaksanakeun pirang-pirang parentah Gusti Allah azza maluhur Allah wa jalla jeung maluhur azza maluhur Allah wa jalla jeung maha agung Allah wajtinabu nawahihi jeung ngajauhan kana sakabeh larangan Gusti Allah sirron dina waktu nyepen wa ala niatan jeung dina waktu terang-terangan pala tatimmu maka henteu sampurna itu taqwa illa bitakhalli kajaba ku ngosongkeun hate an kulli radilatin tina sakabeh kokotor hate wa takhalli jeung mapaesan diri bikulli padilatin ku saban-saban kahadean ku saban-saban kaunggulan pahia maka hari itu taqwa at-tariqu eta jalan alladi anu man ari saha jalma salaka eta anu ngambah man hu kana itu ladi ihtada eta tah menang pituduh itu man wal urwatu jeung eta tali al-wusqa anu kuat allati anu man ari saha jalma istamsaka eta anu nyekel pageuh itu man biha kana itu lati naja tah salamet itu man wa asbabuha jeung ari pirang-pirang sababna itu taqwa kasirotun eta anu loba minha eta tetep tina sawarehna itu kasiroh ayyulahido eta yen merhatikeun saha al insanu manusa annahu saestuna ari itu insan abdun eta hiji abdi dalilun anu hina wa anna rabbahu jeung saestuna ari pangeranna itu insan qawiyun eta anu kuat azizun tur anu gagah walayan bagi jeung henteu penting lidalili pikeun dalil naon aya sia pikeun anu nuduhkeun naon aya sia yen gawe maksiat itu insan al aziza ka Allah anu maha agung li anna nasiyatahu karna saestuna ari makomna itu insan biadihi eta tetep aya dina kakawasaan Gusti Allah wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu kasiroh ayyatadzakkaro ari yen inget itu insan ihsanallahi kana kasayan Gusti Allah ilaihi ka itu insan bi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah waman jeung saha jalma kana anu bukti eman kadalika eta nya kitu deui madkur layan bagi tah henteu penting ain antujhada kana yen diingkaran naon nikmatuhu nikmatna Gusti Allah wa minha jeung eta tetep tina sawarehna kasiro ayatadakkaro kana yen kudu inget insan al mauta kana maut li anna man karna saestuna jalma alima anu nyaho man annahu kana saestuna itu man teh saya mutu eta bakal maut man wa annahu jeung saestuna ari itu man laisa eta henteu aya
amamahu di hareupeunana itu insan illal jannatu naon illal jannatu kajaba sawarga awin naru atawa neraka. Ba'asa tah ngadorong hu ka itu insan naon dalika itu ayatadakkarol mauta ilal a'mali sholihati kana pirang-pirang amal anu soleh hasbal istitoati kalawan ngitung-ngitung kamampuanana. Wa minal a'mali sholihati jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang amal soleh musa'adatul muslimina ari nulungan ka jalma muslim wan nadoru jeung ningali itu insan ilaihim ka muslimin bi ainil atfi kalawan paninggali anu lembut warahmati jeung kasih sayang khususon dina khususna ida sabako di mana miheulaan minhum ka itu insan naon ihsanun gawe hade ilaihi ka itu insan. Wa amma samaratuha jeung anapun ari buahna itu taqwa pasa'adatud daraini maka eta bagja di akhirat dunya akhirat. Amma fid dunya anapun ari di dunya partipaul qadri maka eta luhur darajat wa jamalus siti jeung alusna obrolan wa dzikri jeung caritaanana waqtisabul mawaddati jeung ngameunangkeun kacinta kana kacinta minan nasi ti jalma-jalma li anna shahibat taqwa karna saestuna ari jalma anu boga taqwa yu'adimu eta ngagungkeun hu ka itu shahib saha al aso iju pirang-pirang anu sahandapeunana wa yahabu jeung segan hu ka itu shahib saha al akabiru pirang-pirang anu saluhureunana wa yaro jeung ningali hu ka itu shahib saha kullu akilin saban-saban anu berakal annahu saestuna itu shahib al aula eta anu leuwih utama bil birri kalawan meunang kahadean wal ihsani jeung kaalusan. Wa amma fil akhirati jeung anapun eta tetep ari di akhirat pannajatu maka eta salamet minan nari tina naraka wal fauju jeung bagja bidukhulil jannati kusabab asup ka sawarga wa kafa jeung nyukupkeun Allah al muttaqina ka pirang-pirang jalma anu taqwa naonana saropan kamulyaanana annallaha saestuna Gusti Allah yaqulu eta ngucap eta ngadawuh Gusti Allah pihim dina masalah itu muttaqin innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Innallaha saestuna ari Gusti Allah ma'al ladina eta tetep sartana jalma-jalma anu ittaqau anu taqwa itu ladina waladina jeung eta tetep sartana jalma-jalma anu hum ari itu ladina muhsinuna eta pirang-pirang anu gawe alus kabeh wallahu a'lam.